Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet balap lumpat. Wilujeng ngadangukeun. Dina hiji isuk di hiji leuweung sakadang monyet jeung sakadang kuya papanggih deket wahangan. Maranehanana ngawarangkong bari moyan. Sakadang monyet mimiti nembongkeun kasombonganana. Hei, sakadang kuya, mana nyaho teu? Kula kaasup sato di ieu leuweung anu lumpatna pangtarikna. Nya gitu. Bah, mun gitu, hayu balapan jeung kula. Ceuk sakadang kuya ngerasa ngewa. Pedah sakadang monyet unggal ngobrol sok ngagulkeun dirina. Naon? Andika ngajak balap jeung kula? Teu salah. Cakakak atuh sakadang monyet yang serikeun. Sakadang kuya unggek. Hei, sakadang kuya, Andika boro-boro balap lumpat. Lempangnya sangkok-sangkok. Hesune mata keso nunungguan. Ulah ngimpi hirup teh. Yeuh, sakadang kuya. Cakakak deui sakadang monyet meningeunah seuri. Gogobo. Hayu urang buktikeun. Isukan ku kaula Andika ditunggu di dieu. Kuri kaula deuk make baju anu buluna bodas dina luhur sirah. Sangkan Andika bisa nyakseni kaula lumpat dina luhur jukut anu jangkung. Yuk, urang tarung balap lumpat ngaliwatan opat anak gunung Ciremay nu luhur ieu. Saha anu di antara urang bakal nepi ka anak gunung nu kaopat ti heula, hartina manehna nu meunang. Kumaha? Andika wani? Eta sakadang kuya pok nyarita panjang kali lebar. Tuning nya-nya dari naker. Atuh sakadang monyet nyengir bari seuri deui. Ari Andika keur ngempeng. Saha anu bisa nandingan kula dina lumpat ieu leuweung? Duh, sakadang kuya. Cing, hayu urang buktikeun. Pokna deui bari nyapirakeun. Bagus, tong sombong heula sakadang monyet. Ayo, urang buktikeun isukannya. Pok sakadang kuya bari neuteub sakadang monyet anu masih cengar-cengir teu percaya ku tantangan sakadang kuya. Dina jero hatena mah sakadang kuya ge ngaku yen manehna bakal eleh balap lumpat ngelawan sakadang monyet teh. Tapi sakadang kuya geus teu kuat ngabandungan kasombongan sakadang monyet salila ieu. Teu karasa waktu geus nepi ka tengah poe. Sakadang kuya mulang ka imahna bari nyiapkeun siasat. Manehna ngumpulkeun sakabeh dulurna. Sakadang kuya sadudulur kudu make bulu anu pulas bodas dina luhur sirah maranehanana. Jeung nyokot posisi di luar jalur balap lumpat anu geus ditangtukeun jeung sakadang monyet. Aya anu siap-siap di handapeun jurang, aya nu cingogo dina luhur gunung, jeung di sababaraha tempat anu geus ditangtukeun. Sedengkeun manehna siap-siap dina anak gunung kaopat nu dijanjikeun minangka tempat finish dina adu lumpat harita. Isukna sakadang monyet datang ka sisi wahangan kalayan sombong. Manehna diuk nempok bulu bodas nu aya
dina selak jujukutan. Wah, bener sih gana sakadang kuya. Monggo siap, pikeun dia adu lompat jeung kula. Pikir sakadang monyet. Awas, siap, mulai. Cek sakadang monyet tarik pisan berebet. Sakadang monyet lumpat di tukang, sakadang kuya tinggalin. Barang nepi ka anak-anak gunung kahiji, pohara kagetna sakadang monyet, nempo sakadang kuya geus nyampak luhur gunung. Estuning teu sadar mun manehna keur dibobodo ku sakadang kuya. Sakadang monyet mingkin tapis lumpatna bari teu poho gugulayutan jeung luluncatan nyekel kana dangdahanan. Manehna naik gunung turun jurang, tapi barang nepi ka gunung nu kadua. Sakadang kuya sing goreng geus gok di hareupeun. Atuh sakadang monyet beuki panas. Nepi teu karasa ngaliwatan gunung katilu. Tuluy we nepi ka gunung kaopat dina garis finish adu lompat. Barang rek nepi pisan kana garis finish, ari pucung hul teh sakadang kuya nyampak di hareupeun. Bari nyorakan ka sakadang monyet, "Kula menang! Kula menang!" Jeung sakadang kuya bari cakakak yang sirikeun. Sakadang monyet nu kakara nepi. Atuh harita sakadang monyet anu biasana sombong teh dumadakan tungkul kaeraan ku sakadang kuya anu salila ieu kasohor lempangna saengkod. Cak hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.